Peteuy. Parareteuy. Mang, meser mang. Yuk. Ya putih euy. Bade meser peteuy. Sabarahaan ieu? 3.000. Mahal-mahal teuing. Si Amang memelak mah bangga atuh mang hayang putih kos kieu teh. 10.000 tilu lah. Mau hayang 3.000-an. Sok buru 3.000-an murah ieu mah. 10.000 tilu geus jadi. Mau hayang 3.000-an. Sok Mung lah, mahal teuing. jelema teh dimurahkeun kurang mah ieu. Peteuy. Putih ka dieu. Ah iya. Sabarahaan ieu putih? 3.000-an. Pilihan heula geura. Putih di mana itu? Di Lampung. Kuning jauh. Jauh sakieu urang mah sakieu ti ditu di Lampung. Jauh-jauh di Lampung membawa putih ka dieu. Mawa sabaraha mobil? Sakieu ku sakieu-kieuna weuh deui di dituna. Oh, mending sakieu. Heeh. Nah, ieu nih hancin geuning barang bawa teh. Nek dijual sabaraha ieu? Sok pilihanna heula rek nu mana-mana ge. Yang geus ieu mah dibeli kabeh. Atuh ulah kabeh mah. Ieu bae tah rek sabaraha hiji rek dua ge sok. Embung urang mah karunya ka didinya kan dinya jauh-jauh meureun eta mah mawa peuting ti Lampung beneran kurang kan dibayar kabeh eta mah. Entong atuh kabeh mah. Urang rek dagang naon nu jual kabeh mah ieu. Hah. Ya mendingan meureun geus kitu mah mawa duit balik tuluy ka itu ka Lampung. Mung urang mah hayang disesakeun nek meuli hiji rek dua ge sok. Hayang idar-idarannya. Sok buru. Karena embung urang mah hayang kabeh ah. Kita meuli teh siga. Aing rek dagang naon meureun dibeli kabeh mah. Har. Ya rek mah. Moal lah aing teu kabeh mah. Sok meuli teh. Gelo sih kan meuli teh. Nya putih sakirek dibeli kabeh. Aing rek dagang naon deui meureun beli kabeh mah. Wah gelo tukang putih teh. Jauh-jauh di Lampung mau putih itu justru dibeli kabeh ulah.